Ah, Ija. Mana sare dirinya tata si Edi menhitut kumaha mana lebih mabok merenang. Lebih temalan ku mbak. Ja. Ija. Mana mau si neneng teh siga nu muyung euteun sok pasea wae. Ayo we si neneng mana mah kitu ngalungsar. Tuh ini ngeruyung ka dia tuh. Neneng, ya Kang Edi neneng. Aduh, Aduh, saja. Ulah sare si Edi tinggal ya si neneng mana teuing. Tuh, si Ijah mabok merenanya tah. Baraya keur hamil doakeun si Ijah sing lungsur langsarnya. Neneng, ge si Ijah kangen neneng. Mabok ieu si Ijah teh. Mabok buah holdi. Sing sehat Ijah. Sing bayina neneng baru si Ijah kangen ye. Sedih ye si Ijah ye. Si Ijah teh embung dahar, embung nginum, ngan beak saboboko we tadi teh sih kan teh. Beak sapiring metung. Engko embung nyebutkeun embung dahar tapi beak sapiring metung. Heueuh nya dinya. Engko nya jadi teu kudu dahar no hamil mah da geus gede di beuteungna nya. Urang mah. Tapi dahar teh panggedena Ngakeun batur. Jah. Jah. Udang, si kahitutan si Kang Edi. Hei mas, di rumah ka itu mah. Ke si neneng. Si neneng di rumah. Mabok liwet si Ijah mah. Yang ibu-ibu babaturanana bieu kan. Pihak sakastrol baraya si Ijah tuh. Ngajoprak gitu. Ya. Wih. Panas di ini kaki. Eta domba teh dilelang kabeh ganti kumbay kitu nya. Heulah da usum halodo mah baraya hese ngarit cenah. Tuh di dituna biasa ngemplog ge nama tuh kagararing kieu tuh. Sing calageur we sarehat taroba rezeki lah baraya. Amin. Keun bae da aya hujan, aya panas. Aya halodo, aya syukurin. Disyukurin baraya cenah. Si Kang Edi teh biasana mah domana teh pinuh naro ayeuna mah kosong tinggal embe 2 siki meureun teh. Kelenci maloba keneh meureun hayam. Ingon-ingon si Kang Edi mah da rajin tuh kandang nu belah ditu kosong ayeuna mah tah. Kosong. Ke mah sakedeung deui meureun deui geus usum hujan mah. Cau, wah teu kurang cau si Kang Edi mah. Loba cau bari si Kang Edi mah mendek hajat teh mah. Ke meureun daek eta tah si Ijah ngajuru mah loba cau teh baraya. Daekan si Kang Edi, Kang Edi aya nu komen. Cenah si Kang Edi mah ganteng, cenah emang heuh si Kang Edi mah ganteng. Kaset Gitu. meureun. Kaset nganteng batur ge harayameun cenah kitu. Kaset nganteng batur ge harayameun cenah. Tah, keresek ge maju ku angin baraya bekat gede. Oh, sieun urang mah. Cek nu teh nyaho mah pajarkeun teh jurig ge cenah tuh. Padahal keresek baraya. Panas keneh Kang Edi euy. Teu ngarit aya mah meureun nya. Ngarit saeutik ya. Loba. Istirahat lah. Kajian TFP ge alhamdulillah Kang Edi mah nu tiarayong Api dan Edi geus alhamdulillah rezekina baraya. Support ya buat semuanya, semoga sehat selalu, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.